wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tastati'ul khalaiqu lima hasra wa astaziduhu min fadlihi dunyan wa ukhra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi ahli sidqi wat tuqa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil dzikra amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala fi ayatin ukhra laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Wa qala an-nabiyyu Muhammad inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para sepuh, para pinesepuh, para kiai, para tokoh masyarakat, pimpinan majelis taklim pondok pesantren, anu sekaligus kuji simkuring dipika hormat. Urang dadoakeun mudah-mudahan guru-guru urang sing palalanjang umur nu barokah. Aparat pejabat pemerintah setempat bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran. Mudah-mudahan para pejabat urang tinu handap sampai ka luhur sing mararenang hidayah taufik ti Gusti Allah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan pemuda sakampung Pabuaran sing disarolehkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Sholawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sarerea anu haladir siang ieu insyaallah jaga di poe kiamat mugi-mugi sing menang syafaat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ningali kana kahirupan manusia nu aya di alam dunia, tangtuna jelema intina KBG hayang salamet dunia. Iya urang Pabuaran hayang salamet dunia akhirat. Gacalalager ngomong nama. Hayang ka surga tah hayang ka neraka. Jate araredan jawab nama. Nutilok sholat ngomong nama hayang kasur. Nutilok sakit itu. Nutilok ngaji ngomong nama hayang kasur. Ibu-ibu tukang nyerengidan kasalaki. Urang ka surga tia ibu-ibu bapak-bapak, ka surga tia lain ku amal perbuatan urang tapi ku rahmatna Allah. Sabab lamun andai kata ka surga melalui amal perbuatan urang nek make jalan nu mana urang ka surga. Ulah kitu kiai pan ulama tukang salat nu mana nu ngasupkeun ka surga. Awak di musola hate di pasar. Ingat kena sayuran baik, ingat kena langganan baik bisi pindah ke Batur. Ibu-ibu sholat di mahate jalan-jalan, sholat nu gitu
nundak ngasupkeun ka surga jauh. Nek make melalui amal nu mana mantak ulah akon-akon hirup asa aing pang-pangna. Salat urang model kitu teu bisa salat urang ngajamin ka surga sabab salat urang mah acak-acakan. Allahu akbar wa sarimi wa kopi terus ke bawah dina salat. Ibu-ibu meme salat maekeun pakaian. Ibu-ibu meme salat maekeun pakaian. Lebah tengah-tengah salat kirimis inget ka salat inget ka pakaian. Itu jata jujur jauh nek make nu mana ka surgana. Kiai jak kami ge bisa husu alhamdulillah cek pemuda kamari kula salat zuhur genep rakaat tolol jelema lieur nu kitu nu penting hutang atawa keur dicarekanan pamajikan sok nek make nu mana sugan be cenah atuh kiai panrada saeutik-saeutik kami sok ku guru ngaji lantaran bisa khusyuk nu mana sagede sahabat khusyuk heseun atuh komo urang pernah Rasul memperlombakan sorban Rasul cek Rasul kieu wahai para sahabat siapa di antara anda sekalian saha di antara anjeun kabehan anu bisa khusyuk salat maka bakal diberi hadiah cek Rasul ku kaula sorban kaula. Sahabat ribut salat pahusu-husu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu begitu rakaat pertama Abu Bakar Allahu Akbar cek Abu Bakar dina hatena moga-moga ya sorban Rasul beunang ku aing. Rakaat kedua Sayyidina Umar batal dina kahusuan Allahu Akbar cek Sayyidina Umar lamun teh mah ya sorban Rasul beunang ku aing leuwih gagah hirup. Rakaat katilu Sayyidina Utsman anu batal cek Sayyidina Utsman bin Affan piraku ja aing minantu Rasul ieu sorban Rasul piraku teu beunang ku aing tilu tah. Sayyidina Ali mah endeg anggesan salat kakarak-rek ieu Sayyidina Ali mah karak-rek itu Sayyidina Ali dina hatena inget cek Sayyidina Ali asana nu meunangkeun sorban Rasul mah aing ieu atuh batal kabeh kakarak sahabat bae ge sagede sahabat kana kahusuan salat mah hese atuh komo beungeut nu kararieu bener tante ya wai rumah sa tante nah iya urang maka nek make jalan surga mah lain sakolebat jelema hayang ka surga ngaji teu beuki salat teu beuki sodako pelit jang jauheun jurig ka surga nanti cemacem we jelema tah ieu cing bu Pak kiai ulah kitu pan kami osok puasa kami mah Senin Kemis rajin cek ibu-ibu puasa Rajab alhamdulillah kamari tamat ngan 3 poe alhamdulillah 3 poe ge alhamdulillah daripada anu jaeta kula mah cenah Rajab tamat Senin Kemis kula mah tilok petol terus bulan puasa kewajiban puasa nu mana nu ngasupkeun ka surga sebab segede urang mah puasa dendam jam 8:30 keneh geus ngahorong di hareupeun pembukaan cek bapak kolot na ka incuna jam sabaraha kitu ieu cek incuna karake basa 8:30 angel ramat geus teu kawawa awak aing gara reuneut ti sok aing cengakan laleur acan atuh nek ku dia laleur di hakanan bu kumpul di meja supan jauh bogodoh cau laju bubur Cirebon es campur dugan kelapa muda be Masya Allah lu aja naon deui bau pokona mah geus kieu geus kitu geus bala-bala geus tahu bulat tahu gepeng tahu penyon nararaya nanaon aya ya pan urang mah puasa teh atuh dendam pindahnya puasa nu kitu nu deuk kasupkeun ka surga aram jadah doang Masya Allah itu dihakan iya diembat eta diasaan tungtungna waktu salat maghrib acan kamakaraan ngabage gal begitu Masya Allah Rabbana Karim la ilaha illallah
cek tatanggana mang ayo taraweh beterang boro-boro taraweh cenah magrib gento puasa nu kitu nu ndek kasupkeun ka surga jauh nek make nu mana sugan aya urang dia urang pabuaran datang bulan puasa 2 poe deui ka bulan puasa sugan aya nu ngomong kieu ya nek bulan puasa teh aya ya Allah Gusti panjangkeun umur abdi panggihkeun jeung bulan Ramadan muga-muga Ramadan ieu mah abdi jadi si Ramadan hareup teu panggih deui ya Allah abdi hayang amat tamat Quran gampang 3 kali maca dengdengan atau sakali-sakali Gusti abdi azam abdi hayang amat maca istighfar 100.000 hayang amat maca selawat 100.000 ya Allah aya nu kitu mata Ramadan ku ibu-ibu hiji baju kuari keneh geus anu meuli hayu siang aku kapan cenah kiai nyaho pamajikan ge geus meuli aing teu ngomongkeun batur aing kami mah lalaki atuh teu mikirkeun baju sabodo amat tapi ibu-ibu anah cenah itu sia turuan bae sia geus meuli baju geus aing mah ti pasarau aing gitu aing nu mata kuari engke macana bulan puasa aing sok lalieur ibang beungkeur boga salaki laju ku aing dibelikeun aing sabaraha sia meulina 2 aing mah warnana hejo hiji hejona hejo leho hiji deui cenah hejona hejo conge la ilaha illallah ari sia cenah anah geus meuli geus aing geus cenah ngan aing mah 2 aing sarua cenah kan aing mah warna kuning hiji kuning gading hiji deui cenah aing mah kuning tai astagfirullahaladzim nu dipikirkan ku ibu-ibu hiji baju nu kadua daging nu katilu pikueheun ya Allah eta sugan teh bulan puasa endek ibadah sugan teh endek ngahatamkeun Quran sugan teh endek maca salawat sugan eta endek baca istighfar ja pangajian diliburkeun sementara Masya Allah kadang-kadang taraweh loba teu tamat teu keur dagang pecel jeung cilok endek iraha ibadah endek engke deui bae kabehan atuh kaburu malalodar ketika geus di alam kubur mah jelema pasti bakal kaduh Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah Gusti kuari mah ku kami geus dirasakeun siksa Gusti kami geus nempo siksa Gusti kami geus ngarasakeun siksa Gusti kami geus ngadenge siksa Gusti farji'na kembalikeun Gusti kami ke alam dunia rek naon sia cek Allah mementah yang dibalikeun ke alam dunia na'mal salihah kami neuk amal soleh bohong cek Allah teu korak dia naon Allah pengajian kiai patalaya ustad ngabadeg pengajian loba iya itu jeung sajaban aya tetep dia teu ngadenge cek Allah mumpung can kaduhung aya keneh umur jadikeun ucap jeung gerak sing jadi amal anu soleh amin kereng amat kiai wajar can nyatu aingna ge seberang kieu ya dahar ceramah deh macem-macem barang jaga terus 2 menit deh ngoyana ya bu laju panada taraweh pemuda malam pertama doang rame tuh kasih hati woi din taraweh tenang taraweh masya Allah 2 poin di bulan puasa eta musola bersih disikatan pokoknya banjur dipel pokoknya rapih belah anak bulan puasa lah bagus dibandingkan nama wih sholat pantapina isya terus di masjid tadi ngerokok be nungguan imam datang bu langsung tarawih semangat malam pertama Allahu Akbar beri pengharusna sami Allah liman hamidah Allahu Akbar diuk bener yang tengah sholat kan itu iya bener tuh karena dia benang ubur karena doa batur bubar atau mana ke bubar terus no ada pemudanya insya Allah pemuda Pabuaran balager amin rajin sholat amin sabab masyarakat Pabuaran mah
kata di kula ngobrol jeung lurah. Alhamdulillah cenah kiai di desa kula mah kuari nu can beuki salat ngan duaan deui. Hiji bikang dua lalaki. Atuh teh jumlahna mah sabaraha boa. Mayana Bu, bulan puasa tah lobakeun maca istighfar, lobakeun maca salawat. Tanggal hiji sampai tanggal 10 pan paidah pan urang teh sok aya penutupan pengajian tamalkeun ku ari ilmu urang ke di bulan Ramadan insya endek make jalan nu mana ka surgana model puasa urang model kitu ulah kitu cenah kiai pan kami cenah osok maca Quran lah maca Quran urang teu akur jeung ilmu tajwid kadang-kadang nu panjang dipendekkeun nu pendek dipanjangkeun bener saroy yaro sayor rayo aduh geus kolot ieu pan cenah ulah kitu kiai kami mah pan osok ngaji lah ngaji urang hayang kalem lolobana ibu-ibu sok rada rame pengajian aya daek ngaji geulangna anyar setengah meter sasalaman kakabehan hayang kadeuleu ampunannya kumaha calager jeung kieu anu saurang kongkorongna 100 gram anyar mending geus kieu bae cenah kamari kula menti kamari hareudang dan aya ngaji nu kitu nu ndek ngasupkeun ka surga jauh ndek make nu mana hayo urang dia ka surgana kiai ulah kitu pan kami tukang sodako lah sodako urang lobah hayang kalem nyumbang masjid tulis ngaran aing awas we teu ditulis siap cek panitia bu jakan aing pangluhurna 10 juta aing coba ya pan syariat ieu masjid mun eueuh kakak bapa nira ngomong sadaek-daek karepeun batur masjid tina mun eueuh kakak moal anggeus angkora kakak ngomong di nu nganggeuskeun masjid mah tukang bas atuh heuh cenah pan duit ti aing apalah arti ada duit nu ngagawean mah betul apa tidak eta model ieu rajaban ya geus teuing si ieu danana teu boga duit man sia nyumbang mah rajaban pan sia gigisik bari gideg bari peureum mah aing lagi teu hayang ke aing kumaha muga buka aing aing sedih aing hayang aing nyumbang aing tahun kamari ona mah aing heuh teu mere deui gini barang waktuna man kumaha sia ieu aing masyaallah aing dagang boro-boro lain untung kalah karugi tapi aing tenaga siap man leus teuing batur anu biayana urang nu ngagawean sia ngampar tah bagikeun kue bagikeun berkat kiai bagikeun berkat ustad tah ieu apalah arti ada dana mun eueuh anu ngagawe itu mantap kumaha rajaban siap muludan oke sana bayar mubalek aing cek nu mampu bayar kori aing 2 tah beres tenda aing urusana kue aing jeruk buah-buahan iya itu aing nyen pais cek nu jadi aing nyen ager cek nu seorang aing meuli buah-buahan cek nu seorang aing nu ngakana di makabe hayang ngakan aing meuli harento pan akur tah mantak ditita urang hirup kudu kos leungeun kunu kal yadain wala takunu kal udunain jadilah anjeun hirup mah kos leungeun kumaha kitu ieu leungeun mah kompak bu lamun geus kompak suatu masalah suatu kampung suatu desa suatu perkumpulan geus kompak be pasti bakal terjadi contoh leungeun ya leungeun tangan je jadi wong Jawane ya tah mun jadi wong Sunda ku leungeun mun bahasa Inggris teh ku kokod ku bahasa Inggris pabuaran kok kokod ku bahasa Inggris ku Inggris pabuaran ya lengan kompak itu ya lengan kompak tangan kiri atel gatel iya tangan katuhu tangan kanan teu kudu diondang datang sorangan garo bener teh tangan katuhu nu atel atau tangan kede tangan kenca atau datang sorangan garo atel saduana siling gesek bener
dina tugas tepas ini nu nyokot lauk tongkol leungeun katuhu, nu nyokot daging leungeun katu, nu nyokot endog leungeun katu, nyokot cau, nyokot gedang, nyokot pisang, nyokot bolu leungeun katu. Atuh isuk-isuk munjukul na bujur segede leungeun modal ngaranna kakar kena dikodok ku leungeun katuhu cek leungeun kiri wait stop ini tugas gua cek leungeun kiri aing hahangitna bega bagian dia nu ngeunah ulah loba omong cek leungeun katuhu geus loba omong engke pan aing boga duit meuli jam pansia nu make tuh bener teu mantap ulah sok make jam di leungeun katuhu sirikeun leungeun kenca dasar batur tukang pembersihan kena bujur bae lompatna je bener tuh leungeun kenca panya waduh cek leungeun kenca enggak sudah loba omong katuhu bagian aing oh cek leungeun katuhu dasarna ge cokot panyuk aing nu nyungkal cokot seok koplak seok koplak seok koplak leungeun katuhu nyekel panyuk leungeun kenca kana bujur dikorek terus diangtai bersih tak bersih tak gara-gara naon kompak cai datang leungeun ngodek jajal mun kodek bae teu dicaian teu beres tuh ngomong cai sing beor tah berkah nyiram panitia lamun can kawin moga-moga panitia nagara kawin nah. Ya. Dina leungeun para hadirin. Matak mi HP, kuno kaliadain kos leungeun kompak leungeun mah. Ulah jadi anjeun kos ceuli, kumaha ceuli? Ieu ceuli katuhu jeung ceuli kenca deukeut teu? Tapi can pernah silaturahmi. Asok seling tohong, awa. Cuek be masing-masing. Lamun ceuli katuhu sales mah berarti onge gitu mah itu jeung ceuli sales mah ieu ceuli katuhu conge ieu ceuli kenca teu bisa nutupan pan conge mah conge bae ceuli mah masing-masing tak ulah kos ceuli kudu kos leungeun tatangga menang musibah toong urang ayakeun kegiatan ieu saurang dina kepanitiaan saurang nu nyekel duit saurang bagian konsumsi sia mangeunahon dia menyekel duit tapi bisa ngeunah-ngeunaheun kabeh ge tugas masing itu teu aya nu ngeunaheun dia bangeunahon cenah nyekelan duit ngeunaheun kumaha pugu lieur eueuh 1000 perak ge cek saha tapi dengan kompak berat sama dipikul ringan sama dijing nah jadi panitia acara tuh tingali hadirin hadirat ya dina leungeun asa para jari nu kahiji nu kadua curug nu katilu jari teng nu kaopat nu kalima cinggir alias kelingking teuing teh bahasa Jawa na kelingking jentik pun mau ku Jawa ku dudu iku dudu apa dudu kelingking kelingking bahasa Indonesia bahasa Sundane cinggir tah iya tugas masing-masing pertama jempol diibaratkan ulama nah iya jempol gendut yang rada pendek dinisbatkeun ka kiai jeung ustad sebab ustad mah rata-rata rada garendut naon sababna lantaran loba ngakan berkatna geus lamun manggih ustad guru berarti masyarakatna pelit-pelit mereka hese di bati lele di kebon jahe soda ka parere jalma kitu kudu ditek iya jempol iya gambarna ustad iya jempol tah awas ya iya gambarna kiai lamun geus kieu be masalah mah geus rapih kumaha kamari acara anggeus berarti sukses asal geus dikieukeun be geus kumaha jalan kamari ka ditu pembangunan woi boleh rah asal geus kieu be kumaha pambajikeun aing biang rek biang kerok pokona lamun geus dikieukeun be masalah mah geus kumaha anggeus be ieu jempol artina kumaha
lamun urang hirup geus netep dina agama bagus, bener cek agama, bener cek negara, atau enggak jelema mah asal geus dikiekeun be gagah rapi, berarti picarekeun sebab hirup na geus netep dina agama. Upaya pemuda di Pabuaran biang kerok bukan namanya. Upaya pemuda di Pabuaran biang tegul, biang bager, amin. Amin. Nah iya, tak. Maka iya kajempol mah butuh. Ya, adalah kan ya. Ku hebat jempol. Iya jempol mah kabe ya. Ku jempol mah iya jari anu opat kacabak. Ya adalah. Urang muji teu mawa tasbih. Jadi masih tilok ieu di mawa tasbih. Pan aya ya cara muji tasbih. Ieu opat sakita aya opat urat urang. 1, 2, 3, 4. Satu jari opat. Nah, urang ya opat jari 5 kali opat 20. Berarti 5 jari bisa pakai 20 puji. Dalakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kabeh kacakal tuh. Ku jempol mah 1, 2, 3 terus. Tuh. Jajal ku curug. Kacakal mah. Kok sampai ke modar sih. Kom ku jentik mah. Tuh jangan jauh. Artinya ku ulama mah kudu diraun nu manage. Aya masyarakat deugeun ulah dijauhan, deketan nasihat. Kudu gitu. Sabab pangkatna jempol. Itu jadi kiai ulah pundungan. Lamun jadi kiai pundungan pejabat buka bangun. Eureun ngajabatna. Mantap lah. Jahoda masyarakat. Eta cenah kiai hadirin, ajak be masyarakat sing bener. Terus dititah ge urang mangajak. Nurut jeung henteu lain urusan urang. Allah nu ngaduan hidayah taufik. Mamahalna di dinya buat ganjaranana. Pugu cenah kiai masyarakat abdi mah pikeun dan pugu eta teh gedena ganjaran di dinya. Ai tama kiai hayang naon ngaranna bagur bae jelema kudu pinter bae atuh eureun tugas kiai ngaranna. Mantak jempol talambangna. Tuh, ayat tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lamun perkara geus dikeun ku jempol beres. Nu kadua naon ya? Nah, ia curug telunjuk nisbatna orang kaya. Nah, curug. Lamun curug nu nunjuk rapi urusan. Bener? Kumaya pemuda keur ngalamun. Masyarakat ieu Pabuaran kabokar masjid contoh, kabokar masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di masjid dek rapat ngalamun me doang kotok ulah lentuk. Doang kotok gering. Jual nu beunghar. Aya naon cenah ieu pugu rapat cenah ieu Pak. Heuh rapat kula ge diondang cenah kitu ceuk nu beunghar. Maksudna naon? Rapat masjid, aya masyarakat boga duit sabaraha? Ngan ukur 13 juta contoh. Ari ieu masjid 1.200.000.000. Kumaha ceuk nu mampu? Bongkar. Aing ge kakuranganna aing tanggung jenab. Tukang bas masyarakat samampuna terus berjuang mah ngan kakurangan sagala-gala sampai ka anggeus doakeun bae aingna. Aing tanggung jawab. Jak isukan bongkar. Didenge moal. Didenge moal mun nunjuk nu beunghar. Bari bageureun teu pelit. Jajal nu miskin geura nunjuk udah. Ayo geura nu miskin kunaon? Nah ini ngalamun bae cenah ieu. Kuboye kumaha cukup dibongkar. Bongkar. Aya kakuranganana atuh dari nyiaran ih tolol. Ari dia atuh ngeuneulekeun bae cenah ditahan doang. Nu beunghar maka we nu loba duitna bari berehan kumaha ge didenge seukeut curugna. Haye geura nu miskin. Kumaha bongkar. Kumaha rajaban cek nu beunghar. Terus panitia boga duit pada duit. Ngan boga duit 30 juta, tenang, urusan ki jama 15 juta aing tanggung jawab. Nah, haram jadah doang. Talol aing lebih murah. Jangan usah orang korek, lamun aya kakurangan aing jadi ke dia rajaban. Jadikan, jadi moal. Curug seukeut ieu lah jalma nu beunghar. Mata lamun aya tatangga usahana keur maju daroakeun ku urang. Kitu alhamdulillah min dia
Sarmin. Maaf contoh iya. Isi ayatnya mah dia minta nyangka dia min, masya Allah aing bahala mah dia ngangon kebok min. Gua hari dia teu nyangka masya Allah jadi bos sayuran min. La ilaha illallah. Alhamdulillah si Udin di gua menjadi bos oncom. Iya tuh bos nama leus teuing. Bener tuh, Udin. Dinnya mana Udin aya? Eta ngaran Udin di mana bae aya? Kula keur masantren, Haji Tobib ka ieu ka Haji keur masantren di eta ngaran Udin umur 17. Udin deng, Udin hideung, Udin jomblo, Udin kidal, Udin sengkleh, Udin lidik, Udin emper, Udin dingdet segala. Ngaran-ngaranna saha inta ngaranna? Buku ente panjang saha? Tuh, Sarudin, Udin. Saprudin, Udin. Saripudin, Udin. Jamaludin teu hayang aing menbung. Murah aing ngaran aing Udin, teu hayang aing menbung. Aing mah Jamaludin bae, geura poe aing ngaran Udin. Cabok poe hayang aing menbung. Mung aing mah teu moal aing mah geura manggil aing Udin dicabok poe ngomong mana. Moal aing mah teu sajeuna. Udin teu hayang aing. Geura Din, siapa yang Udin mah geus cukup cinta bae sakar Udin. Aing mah kemana sa? Cenah ya nu mare duit gede ka Kiai Jamaludin. Udin, nah rapi itu Din. Manggil saja nih orang, manggil Ki Udin, dah yang ini. Ya. Terus, 2 menit deh. Ya. Mantap ulah sok curug sakat. Jalan jelma bermusyawarah ya. Biasa di masyarakat, nubeung harmuak. Ceos tut deh. Kumaha wih. Cek dengan sehat Pak, guys. Keluargeun bae. Moal ngaromong deket nu loba duit mah ai beugeur mah. Moal babektis moal cacing bae bau ge antepkeun bae. Jajar keur musyawarah nu miskin moal. Ceos tut bau jurig setan dia. Abi-nabi da teu boga rasaan dia. Nyawa keur kumpulan. Daekeun digotong dibalakeun ka susukan. Ai, ulah apa. Bener tak? Ya, ini ngaranna ya, Cur. Nah, ieu suruh nisbatna jalma beung. Nu katilunan ya. Jari tengah ieu nisbatna pejabatna ulah berat sabelah. Itu rakyat urang ieu rakyat urang, itu desa urang ieu desa urang, itu kampung urang ieu kampung urang. Maka salagi itu urang jadi pejabat kudu berbuat adil ka kabeh rakyat ur. Muga-muga bae pejabat urang sing ngararadil. Amin. Ya Rabbal. Aya nisbatna pejabat ya teu meunang mihak pejabat mah tuh aya lagi jadi tengah geus eta pejabat bapak urang kolot urang ai kolot KBG anak ulah sok ngamilih-milih ka anak mah kanu cikal karunya kanu bungsu kanu panengah karun lantaran anak goreng-goreng anak saha aduh jangan ka teteh mah teteh kadelan nang ulung-ulung teuing nang helang-helang teuing nang pinteng-pinteng teuing ku maneh ngalaka saha bapa hideung emah hideung ku maneh meuni geuneup astagfirullahaladzim atuh mun teu ngalaka tangkorak dia iya anu ka opatan ya nah ieu mah sanajan buntung jari manis bae geus dina buntung geus tiga coba aing met jari buntung moal jari man buntung elos tetep jari pamuda mah degel bae pantes ngorak keneh ieu bager bae leuwih pantes sabab pamud parigel bae nu ngora mah kumaha ge ai geulik da ngora kuari wajar da ngora ieu ngora en teu jari manis tanagana gede kumaha dia din ya jeung si Maman oke kami nu ikhtiar di Jakarta saminggu sekali ditagihan kolot mah mere saran bener kolot pengalaman luas tetep budak ngora kudu nanya ka kolot. Apa sebab? Pengalaman dan ilmu yang lebih tua. Betul. Kolot boga saran, kurang boga tenaga, dihijikeun struk bega gabung. Nang kolot ulah mau maneh. Sabab naon? Nu boga tenaga budak ngora. Jeung budak ngorana kudu pada diatur deui, harap nyadah doang. Nah, saminggu sakali pengajian, masuk ngaji. Nah, ai pengajiannya. Ai pengajian aya. Penting malam naon? Oh alhamdulillah. Bo mun salaki ibu ngaji ulah cicingan.
Assalamualaikum, salam. Pak, nek aja nyaman mesenan, buah. Gaju teu bawa naon di Jakarta, buah teu boga. Geus bawa termos. Mau ter? Jeung salakina naon termos. Ih, bisa nunjang kopi naon pada ditu, lumayan di musola. Ih, di masjid. Geus bawa bae. Bawa ter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Din, mana dia? Gula. Ay kopi, buka, kan buka gula-gula lah ini jadi. Waduh, enggak sih lumayan baik. Tekebel, ay pendek, pen. Assalamualaikum. Jadi dia pen, mana? Kopi. Ay gula, teboga. Si Udin mawa, si Pepen mawa, Sarmin mau termos tadi. Lumayan termos ayah kopi, gula, tekebel jol besu minta. Assalamualaikum. Salam. Min, mana dia? Gengsot. Nyawa gengsot. Dangder sepana di kalapa. Eta gengsot bahasa Jepangna. Eta gengsot. Waduh. Min, mana dia ya? Gengsot. Kita mamaji kenai. Dangder bisi param. Lumayan. Alhamdulillah. Dihakan ku Ustaz Pak Ustaz. Isuk-isuk kekermian. Waduh. Tekebal jauh bisi Agus. Ayo Gus. Gus, Assalamualaikum. Salam. Gus, mana dia? Rokok minat tuaing di Jakarta dan cina. Mau rokok, udah 8 bungkus. Alhamdulillah dipuput masjid tungtung pakai rokok kalau bulat-bulat. Ustaz buat bepekis kepensekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Didin. Din, mana dia? Waduh, mau gas. Gas doang mana mah? Ayo durukeun cenah ieu. Tah lumayan. Rokok aya, gas aya, kopi dangder, cai panas, ayah jol, be, si Soleh. Leh, dia mana neta mau pakai nyotoang main nama, biwir berarti. Itu mana naon deh. Alhamdulillah, bo, pak, sahuat kadaharan, sasiripit kopi, sasiripit cai, diinum kudu ngaji. Malaikat rahmat ngadoakeun ka jalma nu mere kadaharan jeung cai kana ngaji. Mantak lamun malam Senin mau nambah beli martabak temenin nang. Barang Senin harap kami ketemu ke duit can gajihan. Sarmin mau termos, si Udin mau termos. Suminta mau abe pakai 15 termos. Bukan naon. Assalamualaikum. Din mana dia termos. Hari dia min termos. Cek Ustad bangsa teu leo bae beuteung ilmu reukeun. Kabeh jeung termos teu bukan naon. Ngajinya. Wayana sambil musakal ngenan ngaji mah ngarti unggep teu ngarti hees. Mantak lamun keur ngaji kudu bunga. Doang kieu ye urang bunga. Lamun urang keur ngaji bunga ciri cek Imam Ghazali di akhiratna bakal bunga. Lamun urang bung. Mantak lamun ngaji ulah sok kerung bae. Kudu sori keur ngaji mah. Ieu we. Sar. Ai sori mending keur lobaan daripada dia sesorangan. Balik dia nanti yang listrik edan dia balik ke jaman edan. Mentak mun seri kelobaan den, seri mah den. Ulah sesoranganan. Ima. Balik kelobaan dia den. Bo, nya, kudu bunganya, aya ngaji kudu bung. Udah cemberut be. Kepala rugu, doang galengan rempak be biwir. Kudu barungah, ai keur ngaji kudu bong. Lamun jelema bunga keur ngaji cek Imam Ghazali ciri di akhiratna bakal bunga. Ya Rabbal. Teu naon urang seuri, asal yang serikeun kalakuan sorangan. Teu meunang yang serikeun batur. Doraka yang serikeun batur mah. Contoh misalkan aya jelema hideung. Kuru deh, make baju beureum. Pan ngagebos dong kompor kahuruan. Lagi mah contoh si Udin sumbut aku rajin dia madin ha. Hei, tas eta make baju da kumaha mantes mana. Kulit hideung, baju beureum, panduang kompor kahuruan. Atuh las teu nek make baju koneng los. Mang meulikeun henteu kumaha batur ba? Teu meunang tanyang serikeun batur eta mah dosa. Gibah ngaranna ngomongkeun bat. Ari urang mah yang serikeun kalakuan urang, atuh teu jadi masalah. Bu, hartos. Ini yang terakhir, Bamud. Ini terakhir nang.
awas ulah gagah bahaya. Leutik tapi pedas tenaga. Ieu nisbatna ibu-ibu. Iya rajaban syariat mun ibu-ibu moal jadi. Sanu nyeun kue. Sanu masak. Ibu-ibu bener teu? Mantap ibaratnya cinggir. Ka mana ge asup deuleu. Atel karek kuping ieu dikorek. Urang ngetes kotok ngendok jeung teu pan ku cinggir dicolok. Boolna lol empot kudu endok kan oreng dah. Atuh moal ku jempol dobrak dia bool batu. Cinggir udah diasupkeun kalau baheula ge bebek teu ngendok jeung teu. Bener teu? Ih gagah. Ya lamun ulah ngaleutikeun hartina kata naga awewe ulah sok ngaleutikeun. Ngomong naon dia bikang? Ceuk saha? Kakak keluar ti mana? Oh bedana jelema bigil ti batu. Begitu sahabat bertanya ke Rasul, saha nu kudu dikarunyaan di alam dunia? Indung anjeun. Saha deui? Indung anjeun. Saha deui? Indung anjeun. Saha deui kakarak bapaan? Ibu darajatna 3 tingkat dibanding jeung bap. Ya eta makanya Pak jangan sok dong sama ibu-ibu. Kasihani dong, mereka makhluk lemah saudara. Harus kita kasihani, jangan digalaki. Betul apa tidak? Bener dah. Iya, ibu kadang-kadang ya Allah, eta salaki asain salaki. Ulah gitu. Ibu-ibu gede jasana coba eta ngurus anak ya Allah. Maaf Pak, salakina maot tinggalkan anak 15. Ku indung maka urus. Bener tak? Mana buktinya kiai? Ada eta anak kotok. Naon aya diadin kotok jago ditutup ku anakna. Aya eueuh Den. Eta indung mangurus anak waktu kumaha ge bisa. Ya Allah. Bener teu? Aya eta cenah kiai pamajikan mah cerewet. Pamajikan cerewet eta dengekeun bikang eta urang kudu syukur ka Allah. Mun pamajikan cerewet eta, Din. Naon sababna? Sabab bikang mah butuh ngomong sehari semalam 20.000 kata. Lalaki 6.000 kata. Mantap bikang mah eureuna ngomong eta molor doang. Molor ge eureun kana adem cari urang. Geus lamun ibu, mun bapak, mun kumaneh ya pemuda, boga pamajikan cerewet, syukur berarti nyumponan 20.000 kalimat sepoe. Tercapai 20. Ya Allah coba ibu-ibu ya. Anak beri. Pak di mana? Di jalan kene Mas Abad masuk kegeraan pasti dede panas kudu kejang-kejang pa masyaallah mama teh kawawi ya Allah ya di mana usaha saat kita di dia. Tuh coba kita ngomong. Wayahna gegeraan Pak. Oh kadang dia datang gegeraan apa pula cicingan masyaallah imam anak urang pae. Aing mana aing mah pae. Bapana nyantai teh. Islam we bapana. Sebab indung mah kitu, perasaanna cepet. Tuh ke anak lain deui. Ya Allah, wow ambrekan. Rada lama saeutik. Da sadar ke bapak dia bade karunya ka anak, masyaallah. Terus. Nyacaplak urang. Dibawa ke rumah sakit, Masya Allah menang 7 poe saminggu. Alhamdulillah curik bepan. Alhamdulillah di berobatan ke dokter sehat. Alhamdulillahnya Pak, aing masalah dede, ternyangka dede panjang umur. Alhamdulillahnya Pak, ieu berkah dibawa ke rumah sakit syariatnya Pak, katulungnya Pak. Alhamdulillah seuri pamajikan anak. Hiup besa laki dan mewek. Gantian. Pan kunaon Bapak jadi aing ti mana mayarna. Mikir tuh. Laki mah terakhir jadi enggak perlu dibayar. Bener teh Din? Akur teh pen. Pen awas akur gini. Coba orang nanya, orang kieu doang ka majikan nanya, orang kan kieu doang ya. Mati mana? Sabaraha? Mati. Nggak sabaraha kalimat. Kumaha pamajikan jawabna? Kami memilih di warung isuk menjelaskan laju cenah ka warung balajar laju cenah masak laju cenah mengumpat tai kotok. Astagfirullahaladzim. Urang nanya ti mana ka tai kotok ka babawa. Ulah aneh, Pak. Sabab pamajikan jelema dia jahara ya. Ai sudah mah jukut jahe jo akur. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Cai jukut seserian ge orang jelema. Ima di pabuaran hadir ku loba nya. Ya Allah anu bajuna doang tanggal dadap bae teh tanggal baru.
Atuh cai tangkal waru sejerian aja itu kalau bagi lemah. Ampun punya tangkal waru jeung kita. Orang itu tuan rumah nya punya. Alhamdulillah. Moga-moga pangkalana ka surga. Pokokna mangke jaga di surga pan di surga mah jeung serba harejo. Nah, pas baju ieu ada antara kita meureun. Terus. Nah. 2 menit deui. Ayo ke jam 11. Sajam. Geus ka haji masuk teluk lewati sajam bae ceng Udin. Nah, ieu bae mah. Sakan karana ya. Hah? Madlani. Madlani ini? Oh. Asal Madlen eta. Madlen aya. Madlain lain matobi Madlin. Mata kata pernah kula magan bapak-bapak ceng. Lain pemuda. Aya mad aya sabaraha? Loba cenah ka. Aya Mad Sudin menurang majana. Maksudnya Mad Tobi'i, Mad Lazim Musaqal Kalimi, Mad Lazim Harfi. Nah tajwid eta mah loba cenah mad mah. Mad suro segala. Hei, terus. Nah, entar awas ulah sok galak ka pamajikan. Bener tak? Euy lalaki, bener tak? Ulah sok galak karunya ka pamajikan mah. Mantap bikang mah ngurus anak deuleu. Bisa. Coba eta bikang mah, anak kering diurus. Leman katuhu ngelek anak. Leman kencang ngelek anak. Keur ngelek anak kering, jol be adina. Mama. Acing kunaon aya emam jeung goleng empek. Ditolak moal ku indung. Moal tubuhan kasep bager engke mah ngagoreng heulang ku indung. Masyaallah. Leungeun katuh ngais anak. Leungeun kencang ngais anak. Leungeun katuh ngagoreng tempe. Sukunya Pak Ucin. Tilu pagawean bisa euy eta. Temin pager busuk. Teu bisa ka mana bener teu? Nah, otak jelema ciri dibagi-bagi. Sagala-gala moal karau kesorangan. Urang bisa nyar duit masak mah teu bisa, Pak. Masak mah moal kaburu. Urang bisa nyar duit, panu ngurus anak mah teu kaburu. Sanu ngurus anak? Sanu ngurus anak? Ibu, pamajikan urang, makana kudu saling. Itu ciri ilmu harta banda teu dibikin kabeh ka jelema. Dibates paladirin. Oke. Urang Jepang pinter nyieun mobil. Hebat nyieun Avanza, nyieun Innova, made in Jepang. Tapi urang Jepang teu bagugeun nyieun comrok. Baheula ngakan comrok zaman penjajah Jepang di dia comrok tuan. What is the meaning comrok? Oncom di jero. Waduh enak atau pelem tuan. Waduh dijajah kemudian dibuka ke set. What apa ini oncom tuan? Di Jepang tidak ada oncom. Iya ngebulkan. Waduh ini granat. Ini comrok tuan. Dari mana ini pintunya? Oncom ada di jero. Ada kena lawangan oncom. Kata comrok. Urang Jepang hebat nyieun helikopter, nyieun kolecer mah teu bisaeun. Baheula keur ngajajah ka daerah urang tuh aya kolecer. Bisa ngabok. Dari mana itu mesinnya? Bisa melintir takal mahoni dituar. Pajar kena betina mesin. Ciri ilmu teu dibikeun. Bener teh? Hebat. Urang dia pinter nyieun ieu na ieu. Nyieun naon kue naon? Lain gemblongna. Rada katelah gemblong naon? Gemblong daerah dia. Pan moal bisa ngeunah anak nyieun dodol mah. Elek urang teng. Tuh, bener. Bisa mah bisa ngan moal sangeunah urang teng. Ciri masing-masing dibere ka unggul. Sia laris ke dagang cabe, dagang bonteng mah belum tentu. Bener? Dina cabe sia larisna. Si eta laris dagang cabe belum tentu. Dagang bonteng laris belum tentu dagang bawang. Pan pedagang bawang mah sedih bae, ceurik bae pada nama gitu. Pan bisa tah mah ceurik bae pada buka diri peurik bae kana mata. Tah, masing-masing diberi keunggulan ku Allah. Ai maksudna supaya jadi abdan syakuro, jadi hamba anu syukur ke Allah Subhanahu. Ketika orang diberi dagang sakieu, sakieu dak dagang lain, alhamdulillah. Ya Rabbil. Tah, ya kembali. Urang kudu kompak. Ketika cinggir, jempol, curug,
jari tengah, jari manis, kelingking ngahiji, ulama na, nu beunghar, pejabat, pemuda, ieu ibu-ibu mun geus ngahiji, sat bulet. Ieu mun meureupin lamun dipikeun nonjok bener tadi. Marem pokona. Anggeus ge mantep. Nah, ieu ulah sok ngaleutikeun hiji masalah. Ieu sanajan cinggir, waduh. Gagah sweet ya sweet. Ieu nisbatna kiai. Ieu nisbatna ibu. Nah, ayeuna lamun sweet ya. Sit. Mana nu menang? Ibu. Cinggir apa jempol? Sahebat-hebatna kiai eleh ku pamajikan mah. Waduh, bikang dilawan. Masalah sana aja aduh. Aing bae ge mun ditelapan pemajikan. Di mana bi di jalan balik moal. Mohon weh. Aing keren ge di panggung di dieu. Tuh, sat. Ah, ini nisbatan saya. Nisbatan saya. Ieu niap nisbat kia. Ieu nisbatna ibu. Nah, mana nu eleh mun suit? Lain lamun jempol jeung cingkir mana nu eleh? Jempol nu menang. Iya ge nu menang ibu. Eleh ge leuleus. Beuh ngejengkang. Tapi lamun suit ku ari ieu, jempol jeung juruk sak. Mana nu menang? Ieu nisbatna orang kaya. Ieu jempol kiai. Sagagah-gagahna nu beunghar boga dunia kudu tunduk ka kiai mah. Naon sebabna? Menta syariat, doa ka kiai. Benar? Betul? Ngatur zakat, ngatur sedekah, usaha. Buku ieu bae ayeuna ceng abi nek haol. Haol saha? Atuh ieu lobaan turunan di dulu 50 jelema. Babi cek kiai lobaan kudu dodorotan. Ngan kiai na bae pinter akalna cek kiai na kieu. Wa ila arwahi ahli sohibil hajat anu teu katulis ulah marah al-Fatihah kitu. Bisa tak kiai. Pot ka bawa kabeh. Atuh terjadi marah nanti. Nah, takwari iya nisbatna nu tadi ya. Inan ya. Ibu. Iya nan ya. Curug lamun suit, curug jeung cinggir. Set. Mana nu menang? Curug apa cinggir? Curug sagagah-gagana bikang eleh kudu loba duit nama. Sabab bikang mah jurig duit. Leles, budak ora, parawan, dikawin ku aki-aki, loba duitna, daek bae. Eleh kudu sagagah-gagahna awewe. Ieu bos, ieu awewe. Leles ku eta mah. Ieu boga saha, ieu boga eleh kudu boga cirina kumaha kieu bae cirina mah lamun ente datang di pegawaian. Waduh, sore datang. Mau ira kenapa balik deui? Kayak baik ke minggu hareup. Jalan deui cenah duit atuh aya ye kauntungan sakieu mah lumayan mah. Beuh malam datang pertama mah. Bapak, kadengan. Pot sor kopi, sor ieu. Embunge kok jak song-songkeun. Pak iki kopi geura inang meuning mana mah beda lain deui. Pak cenah nyarap moal, masyaallah. Pamajikanna keur ngadapang kasepak sukuna ku salaki, kula teu kandel kana duit tokat malik. Bapak endek tah, aduh. Bangsat careuh nawaran lasun. Eta keur loba du. Jajal keur teu boga duit aya. Cek salakina, mah atuh coba ja Bapak kariris. Barosen. Ora teu bawa ka isini. Sebab bikang mah jurig. Mantap pemuda euy. Pemuda anu can kawin, wayana teangan calon pi pamajikan nu pinter nyiar duit. Maksudna kumaha kiai sanajan duit disumputkeun dina sarung kaki kepanggih ku si eta mah. Eta ngaranna bikang pinter nyiar duit nu kitu ngaranna. Jadi jurig duit na deui. Keserian bae. Ya. Bikang beres puna duit sakarung beres beak. Moal teh kata beak. Jadi bikang mah ya. Ya. Masya Allah. Mun nawar
nawar encan gepeng pada encan eureun. Bener teh pen? Hei, bener teh diding? Ai diding. Si dadang dadang. Tuh. Coba eta bikang mah. Ya Allah, urang malah laki. Otakna 9. Ibu-ibu otakna anu hiji, akalna hiji, nafsuna 9. Lalaki nafsuna hiji, akalna 9. Urang mah kuari mun hayang dagarnya daging kotok. Mang sabaraha duit daging kotok sakereutna? Sakereutna ieu Pak, daging kotok 15.000. Bungkus 5. Hayang dah 75.000. Langsung balik ke hayang daging kotok. Jajal ibu-ibu. Mang sabaraha daging kotok sakereutna? 15.000. Wah, meuli mahal. 15.000 tilu meureun. Cepat dagang mah teteh bedu dagang kunaon sakalian. Encan gepeng mah can eureun terus-terusan naon. Duh, keserian. Ibu tak. Bener tak? Maka di kamar nafsuna bilang akalna hiji. Ai kami mah tadi langsung sebenarnya kotok ya 15.000 bungkus 5 75. Ngan hayang ada hari dan daging kot daripada ai kudu newa kotok. Kudu meunji tebutan buluna mending ai mun aya kotokna. Angel amat kanyatu. Mantap bikang mah nafsuna 9 cukup aya untungna nafsuna Lah kiai bisa bae ngomong bikang nafsuna 9 lalaki cenah hiji kami cenah nafsuna 9 lalaki hiji lalaki cenah akalna 9 nafsuna hiji saha nu sok korobet teh heula emang nage nu sok korobet emang lalaki tapi inget pan lalaki mah motorna motor Yamaha menang gegerungna doang tata plek Yamaha ada kumaha ge ari bikang mah nafsuna gede nafsu sagala-gala nah eta nyeun imah ya lalaki mah ya nyeun imah bae meuli bangku beenggeus jawab sadu yang bupet jakai mah teh hayang teh naon bupet beres dibalikeun bupet biraku pacina polos be kosong meuli gelas hias 8 tahun teu dipake-pake nganggur kuat sampai bulukan sanu hayang ibu-ibu ya lalaki mah teh hayang bupet hayang ya itu mah gelas hias dibelian dipakai henteu nganggur dan teh tak nganggur sanu hayang jadi cetar rumah sah terus nah maka dina rajaban iya intina ulantaran Rajab teh hiji peristiwa dina Isra Mi'raj bulan Rajab aya peristiwa nu sangat hebat Isra Mi'raj urang dititah nganyar-nganyar keimanan ka Allah supaya leuwih kandel komo yang harapan bulan suci Ramadan tak iyalah di bulan Rajab kurang geura anyarkeun keimanan urang lobakeun kurang maca salawat lobakeun maca istighfar geus kolot ge mah ulah maca Quran lah lobakeun maca salawat bae jeung istighfar eta mah geus dua perkara jadikeun lengkah jeung ucapan sing jadi amaliyah jeung tetangga sing alakur jeung baraya kudu alakur wayahna salat ulah tinggalin anak jeung pamajikan tita salat insya ibadah paling abdal salat sebab rukun Islam anu 5 anu 4 dipardukeun ku Allah di alam dunia anu hiji mah salat para hadirin beda ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala iyalah menang tugas salat maka nu hararade dina salatna kumplit ceng hayang naon jelema tukang salat pemuda bakal hidupna sukses hayang ieu urang pabuaran rumah tanggana sakinah hayang urang dia rumah tanggana adem asup ka kulkas asup di kulkas mun hayang adem rumah tanggana modal pertama na iqamatus shalah adegeun salat naon urusanana salat jeung rumah tangga da ceuk Allah dina Quran inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar salat teh ayeuna ngajaga kana akhlak goreng jeung perbuatan anu goreng berarti otomatis jelema tukang salat mah akalna akhlakna bakal bagus perbuatanna bakal dijaga ku Allah eta mah janji Allah mata koyna sarolat saro nah hayang naon dina salat kumplit dalakeun ieu na salat ieu dalakeun nanyakeun Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni
Rabbik firli Gusti hampurakeun dosa abdi. Warhamni Gusti karunyaan diri abdi. Wajburni Gusti tambalan kasusah abdi. Warfa'ni Gusti angkat derajat abdi. Warzukni duit ya Allah, duit. Kata warzukni. Ceria. Aduh. Hayang naon? Warzukni Allah duit ya Allah. Anak 18 ya Allah, pori-kirin ya Allah duit ya Allah. Kreditan ya Allah, 4 bulan ya Allah. 5 bocor ya Allah. Salah kita usah koreng alubuk bisa lemak buruk dulu ya Allah. Lihat ya Allah. Duh. Nah, coba warzukni. Wahdini Gusti tunjukkan abdi jalan anu lurus. Wa'afini muga Gusti nyagerkeun kana awak abdi. Hayang naon? Wa'afini wa'fu anni hampurakeun seluruh kesalahan abdi Gusti. Hayang naon dina salat? Ieu mah wapak besok gede anggel salat henteu. Nek manjur kumaha tah wapak dia. Aneh bener teu? Mantak sok. Hayang laris, hayang jembat, hayang berkah sok.